Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di paling mana kakak? Di Ciamis. Oh, uhun. Ya Wilujeng Sumpingnya di area Situwangi panginten. Kalaresan ayeuna teh ieu teh panginten nuju aya prepare Kang ieu teh. Kang ge naon ieu teh? Tah kalaresan engke kaping 22 November 2025 dinten Sabtu panginten tepatna nama ieu teh bade aya sasarsa seni budaya nya naminana teh panginten Damar Larung. Tah ieu we ieu baraha ieu. Ieu tirai rahasia. Naon ieu? Tirai mah bejakeun. Coba bukakeun. Engke heula ieu mah, engke heula. Pokoknya mah rahasia we eta mah. Bisi duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya mek makam kokolot urang sadaya nyaeta Eyang Suba. Namina yang subanya. Namina Eyang Suba mah. Teteh nuju naon? Ieu teh Situwangi nya teh. Ieu mah warganya, rumah warganya. Oh. Tapi termasuk kawasan Situwangi gitu. Teu aya batasna tah didinya Pemda. Batas Situwangi mah. Ieu teh adi lanceuk apa? Ibu anak Oh, ibu anak. Ibu bade teras kanap tuh nya. mangga di Pun- mana Di Ciamis. Ciamis Punten di Wagal ya. mangga Situwangi baraya lagi prepare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di paling mana kakak? Di Ciamis. Oh, uhun. Ya Wilujeng Sumpingnya di area Situwangi panginten. Kalaresan ayeuna teh ieu teh panginten nuju aya prepare Kang ieu teh. Kang ge naon ieu teh? Tah kalaresan engke kaping 22 November 2025 dinten Sabtu panginten tepatna nama ieu teh bade aya sasarsa seni budaya nya naminana teh panginten Damar Larung gitu. Damar Larung. Sok tos uninga teu acan Kang. Teu acan itu. Tuh itu nuju rapat nih. Mohon bade rapat akbar ieu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh nuju rapat. Kalaresan rapat evaluasi persiapan kanggo acara Damar Larung. Untuk nanti besok hari Sabtu malam Minggu penyelenggaraan Damar Larung jilid 2 di sini di Situwangi. Oh iya. Malam Minggu ya, Pak ya? Malam Minggu. Ya silakan pada datang di sini. Sayang kalau tidak hadir. Iya. Kan ini rangka. Minyak orang kudu tiula. Ieu teh damarna ieu. Minyak kalau minyak. Tah ieu teh damarna. Tapi engke penopangna nama kebetulan apa ningan lambang Ciamis Kalpataru nya. Jadi bahan-bahanana teh bahan bakuna semuanya hampir 90% dari bahan kelapa. Begitu. Kayak diapungkeun cainya. Uhun Kang laras. Oh, siap. Tah ieu minyak kelapana Kang ye. Mana? Bili bohong tah cobi tingali. Tah eta minyak kelapa. Bisa pakai ngagoreng dong ya? Nah, eta mah goreng orage biasa Kang. Oh, bisa. Aduh kereta kalaresannya. Asupkeunlah minyak kayak anu asup. Bapak Babinsa. Oke. Ini saya. Pak, kenalan atau Pak? Pak Babinsa mana ya Pak? Babinsa Winuraja, Desa Winuraja.
Namana? detik terakhir Serka Muslihat. Oke, siap. Bentar lagi pensiun. 31 November. Oke, siap. Yang penting semangat. Siap, semangat, Pak. Hah? Ini ya, abdi mah di kita tamat insya Allah. Mudah-mudahan sehat. Iya, tiasa ngiring abi ya. Oh, mangga sok. Mang teu bisa diangkat gitu ya. Oke mah di Lur, gimana hidup di kampung lo? susah-susah senang, Bos. Deketan cai we anu nya. Bener. Situ ya. Tah baraya ya anu bade wisata ka Kawali kada ya Sumping. Situwangi tah. Tak ieu tuguna coba tinggali. Tah. Tah. Tak ieu lampang khas Situwangi kieu, tuguna kieu. Ieu nya. Tah. Tah lain WC, Kalau- lain WC. kalau- Tah iya. Kalau kurang terus. Itu tuh. Tuh, itu ya. Nah, gitu tah. Tuh tersedia oge gazebo. Jangan ropinya. Iya, beli Enak bade tuh. botram ka dieu gitu mah enggak. Tiket Tanpa pemungut biaya. sabaraha Kalau tiket? gazebo mah. Tiket per orang kebetulan ayeuna pengen tiketnya Dinas Pariwisata ayeuna teh 6.500 per orang. Tiket 6.500 baraya murah meriah. Murah meriah. Gazebo gratis. Tuh. Nah, kami ya, Kak. Aya dapur oge nya. Alasan kita kaping 22 mah ieu kan ieu teh fungsina teh tadinya floating market ieu teh nya. Kita floating market kan untuk di acara 22 mah digentos tah ku posko kesehatan gratis. Oh, Mangga da rongkap ka dieu. Biasa cek gratis di dieu kesehatannya. siap. Kaping 22 kada hilap. Kaping 22 22 November 2025 hari hari Sabtu. Sabtu. Dari siang sampai malam full acara. Menurut informasi mah datang Pak Dedi gitu ya. Mudah-mudahan datang. Yo, itu nu di tengah ngapung naon itu? Tah, eta teh mana ka dieu gara-bara ya tingali. Tuh. Itu engke tanggal 22 hari Sabtu malam Minggu pasnya. Eta teh harurung kabeh. Engke mah harurung ku damar. Tah ieu damarna. Engke teh itu teh si kembang cakra galuh teh nya anu sok ieu baheula ayeuna mah PNS teh di dieu nya kembang cakra galuh. Siap. Tah engke mah dilarungkeun tah eta teh simbolna tah. Matak lamun teu datang teh aduh momen sanya ieu teh ya. Kecuang tinggali ti luhurnya. Nya kedah tah baraya. Cuang rada hibar salit. Tah ieu we ya. Ieu baraya ya. Ieu tirai rahasia. Naon ieu? Tirai mau dibejakeun. Coba bukakan. Engke heula ieu mah, engke heula. Pokoknya mah rahasia we eta mah. Bisi duit. Mang bari mawa kopi kudu nama ka dieu teh. Bari ngopi di dieu. Wah, aya warung. Oh, anu rek ka dieu warung aya di dieu. Kamar udah meriah. Murah meriah di dieu mah. Anu makanan mah kita jangan kana warung. Ya barang dah ngadengnya mah cenah warung teh teh. Tuh, itu nama di ditu baraya pangguna. Ya, ari keratindeng ieu ke laku maha sakali deui. Diapungkeunna di mana ieu? Tah apa ningan ieu teh? Ieu mah jang khusus dina kembang cakra galuh. Cingcana. Oh, eta teh masih lebat gitu kan nu tadi? Masih lebat. Tah, ngan engke di ditu itu mah tuh sok coba ka ditukeun kembang cakra galuh. Dina nu eta dina nu buleud. Ieu mah pengabdian ekstra besar. Kangge dina kembang cakra galuh mah supados sketsa kembang cakra galuh khususnya malam katingali engke sinarna kumaha gitu ngabentuk kembang cakra galuh ti malam gitu tah kabayang teh endahna sok cobi Iya, siap.
Mang sok aya laukan gitu. Aya ikut aya. Tos kenging. Waras. Waras. Teu waras. Naon teu waras teu nyorang. Orang lu kita tidak. Sok arageung laukna. Lumayan aya sakilo. Ai semang urang mana? Kawali. Cibiru. Dek, jadi lamun ngusup di dieu teh gratis tuh deh. Gratis. Gratis. Berarti Kota waras. lamun urang mawa jejor ya bayar ka tiket bari mawa jejor teu naon ka dieu. Tidak naon. Kana naon? Tidak naon soalnya can Gratis. program pemerintahan. Ya lamun misalkan bisa jadi pelakan misalkan pemerintahan berenang bisa disapeula. Sigra dagal deh heula intina gitu. Tapi aya laukna. ayaan bawa anak Iya. Lain bisa 2 kilo itu. lain sugan teh bisi beunteur doang gitu mah. Aya. Anak kolson. Oke Mang dilajeng ya Mang. Ya Duh bade ka dieu heula. Sing kenging nu ageng. Ini buat apa? Nah, ini salah satu ikon Situangi juga. Ini tempat wedding garden. Jadi bagi teman-teman yang misalkan mau ada acara pernikahan outdoor bisa di sini bisa. Ini tempat foto-foto buat foto pernikahan bisa juga. Oke, gitu. begitu. Siap. Mungkin. Dilanjut pada Ki. Lur, Woi, yo. Kurang hayang nanya ka didinya. kumaha. Ngeunah di Cikarang, ngeunah di Ciamis itu ya. Kumaha sok Ai dijawab. kangenahan kana jiwa mah jelas-jelas ngeunah di lembur di Ciamis, lemah cai ai Ciamis teh. Ulin Sakala rupa kieu nya. aya, gitu. Oh, gitu. Dengan meureunan lamun katenangan dompet, Nuhun. nya mending di Cikarang lur. Karaos ku salira meureunan lah gitu. Rada ageng depona teh gitu ya. Aduh, baraya tuh. Enakeun ka cida aslina. Angin sepoi-sepoi nya lur. Aduh, Pamajikan ge rungsing di Ciamis berarti ya, Dek. ya jelas ai pamajikan mah. Oh, gitu. Muhun dah rada iya kana tarang tuh ya. Panas saalit. Sok mangga teh payah. Oh, tinggal ibarat ya. Tah itu khusus jogging track namanya teh. Jogging track. Jadi mungkin ai transportasi mah berupa ai sepeda sih bisa, sepeda mah. Cuma motor tuh bisa. Ini mah khusus area jogging. Mun pakai kendaraan rusak gitu ya. Ya jelas. Jadi tidak diperuntukkan. Hari itu menara naon itu? Tangke wong ka ditu dulur. Eta teh namina teh menara pandang. Pandang. Menara pandangnya aya 4 tingkat. Iya, eta tangkal halus Nah, ya sok rada sedikit terus. Giga ieu nya giga anu dihanap teh bulu ieu. Bulu kumuut. Yuk, terus dia. Tangkal naon ieu? Nah, ieu teh ngaranna nya salila urang hirup ieu tah salila ka apal urang di Situangi ieu tangkal geus rada gede nepi samet ayeuna ieu teh tangkal teu nyaho. Teu nyaho ngaranna. Goblok. Halus. Sok cik tah nu apal naon cik tangkal naon. Ieu mah sejenis pinus, Dek. nya seungit mah seungit sarua. Sejenis pinus. Mungkin beda varietas gitu. Ieu naon ieu? Nah, ieu lambang Situangi gitu. Lambang Situang. Mau naik patung mau. Bilih bade naik kana menara tuh. Dari menara pandang ieu. Menara pandang bare. 4 tingkat gitu. Ah, kudu naik mah capeknya. Jadi ngumpulkeun kana hutang ieu mah. Ya ka dieu gitu, asa ulah aja. Capek ah. Capek. Tuh dulur tinggal aduh. Situang. Moga wangi Ieu warna cai katilu ya teh ya. warna cai katilu. Ya. Enakeun bener.
Hari malam bisa berkunjung ka dia. Bisa wae. Kumaha mun aya nu bobogohan inaon Wah, modus gitu tidak bisa dong, di sini penuh Oh. dengan keamanan. KWC. Perut cenah saalit cenah. Bahaya, alarm bunyi boy. Tuh, sekelilingnya lampu malam tadi itu tuh, tingali. Kita nyala lampu nyala, sekelilingnya lampu nyala. Ieu fungsi Fungsi dong. enak bener. Adem. Ya si Aang sabaraha balik ya? 7 balik tuh Edun. Tuh gazebo. Yang paling utama gratis ini ya. Gratis, gratis. Gratis, lur. Tuh kanggo keluarga di dia. Enakeun. Jadi intinya mah meureun baraya ieu teh cocok. Cocok kangge keluarga bertamasya gitu balotram di dieu ningali pemandangan sareng suasana alam anu begitu asri lah gitu tah. Jadi berenang komo lah misalkan anu biasa di kota manya dongkap ka dieu ka kampung berkunjung ka dieu kenging pisan pokokna mah. Momen teh kenging pisan perkampungan teh gitu. Suasana ya. Suasana alam banget. Iya nih, bening. Lain di Jepang hungkul nu boga solokan alus teh di diogenan tuh laukna tinggal laukna tah eta hariruk lauk tuh tinggal nyairan di dia mah Benernya pokokna mah kekayaan alam teh bener-bener di dia masih kena terjaga dulu. sebening hati Pak Ustadznya deh. Oh jauh atuh ini mah bos. Bening euy. Jadi lain di Jepang mungkul nu alus teh. Nah salah sahijina nya eta di dieu Di Kawali ge aya di teh. Kawali di Winduraja Situwangi. Ah, ini siapa deh? Sagala oge nan meureunnan ai alam dunia mah nya aya sejarah historina. Iya. Ieu teh meureunnan kokolot urang anu salaku baheulana meureunnan anu ngurus situ Sesepuh. sesepuh urang sadayana. Ieu yang suba. Ada makamnya? Ada dong. Boleh, ada. boleh. Boleh, ayo siap. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan tuh tinggal diperjal kieu. Tapi bahaya. udah bersih, tapi bersih. Tah jadi ya teh bade ningali sesepuh. Aya korek. Korek baru, Bos. Tah menang milih. Tuh eta teh barokah yang suba. Sesepuh situ wangi nya dek nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. makam kokolot urang sadaya nyaeta yang suba Namina yang subanya. namanya yang suba maka masih terawat nyasok aya nu ngurus panginten diberesihan lah Oh, sambil siap. sakali mah gitu panginten Oke. peraya